Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube dina channel Madinah Mara. Kumadar ramang sadayana wargi, pamugi bae sarehatnya. Sehat jasmanina atuh sehat rohanina. Digambilkeun rezekina oge ditebikeun balaina. Ayatnya lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa dipihara musim kuring siang kalian ungi. Wargi sadayana anu dina channel Madinah Mara dina YouTube ieu anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda alah dina judul Si Kulup karangan Kiliksa dinten di bagian nu ka-35 warginya. Kanca urang katunda bagian nu ka-34 urang nyarioskeun harita Si Kulup anu dihajar ku si Jaka jeung si Joher jeung si Oher teh ayaan ripuh pisan si Kulup haritanya wargi. Alapunten sabab si Kulup mah lain ahli gelut manehna ngan ahli ngomong ngungkul kitu teh. Da kumaha lajeng naik carita wargi mangauli jeung ngadangkeun eta ngetang landung pang beberahman. Si Kulup koleang gebruk rubuh deui jebro ditimpah deui harita puhu ceulina. Kutonjokan anu mateni atuh si Kulup kapaehan terus ngagoler dina taneuh teu empes-empes. Ngalungsar jiga banusan si Kulup teh. Atuh cakakak si Oher harita seuri bangun anu kacida. Bungahna pisan. Nempo si Kulup ripuh teh. Tampo kumaha Jaka euy? Sakali ngeprake ngagoler teu udang deui euy. Naon sana ngarubukeun cicunguk sasiki. Sok rek dikumakeun ayeuna euy. Cik si Oher bari lempang lalaunan. Ngadeuketan si Jaka teh. Atuh gancang harita ku Jaka dijawab. Sarta bari muringis kodarannya sekalian lah. Beberkeun beteungna ngarah puas euy. Beheungna 3 sukuna potongan tah. Dadana tojos ku bedaug euy. Kitu jawab si Jaka bari maksakeun lempang ngadeuketan ka si Kulup anu ngagoler. Tapi sameme harita si Oher nyarita deui. Pokang Isong miheulaan bari nyampeurkeun. Ke heula ulah rusuh. Maean mah gampang gitu euy, gampang. Tapi kudu dipikir heula ka akibatna ieu teh yeuh. Lamun si Kulup dipaehan sanajan sakumaha bunina ge euy, tetep bakal kabangi euy. Mangganing Bi Ahoy jeung Ronda nu tiluan nyarahun yen si Kulup dibawa ku urang. Jadi lamun si Kulup dipaehan teh geus tangtu urang nu bakal ditewakna euy. Lantaran gitu nya geus wae lah. Sakitu ge cukup nyiksa si Kulup malah. Ngalamun can puas pisan, ringkus suku jeung leungeunna. Terus golerkeun dina solokan ngarah buni euy. Cekang Isong bari gek diuk pikireun si Kulup anu ngagoler teh. Atuh jib sakadapan mah taya nu nyarita. Si Oher silileret jeung Jaka tapi lalila mapok Jaka ngajawab. Satuju oge Kang Isong. Nya bener pisan lah. Mending ringkus we lah ayeuna mah sing pageuh. Tapi kunaon ngaringkusna tuh? Boga tambang teu? Ceuk Jaka bari ngareret ka Kang Isong. Teu boga Kang da teu sasadiaan atuh. Sugan teh moal naon manggihan musuh ayeuna. Ari maneh boga tambang teu Her? Ceuk Kang Isong bari ngareret ka si Oher. Cakakak si Oher seuri pok nyarita. Ulah salempang euy. Kuring sadia tambang mah sebab nyati mah gerek neangan musuh kuring mah. Lumatak sadia sok. Eta teh sok aya gunana. Kan tambangna leutik euy, geur aya urang kaluarkeun. Ceuk si Oher harita. Bari ku siwal ngaluarkeun tambang sagede cingir orok anu dibelitkeun dina cangkengna geus kitu song dibikeun ka Kang Isong. Tah, geuning aya euy. Tapi ulah dikagangkeun sok eta lian kumaneh Her. Da moal hese nalian anu keur kabaehan mah. Bila aku rek kamu kon aman. Pek buru-buru lah, peuting manten yeuh. Akang geus sayang balik yeuh. Nya atuh keun urang ringkus lah.
Jawab si Oher bari dekar harita ngaring ku si Kulup. Kusiwal kuriwal harita leungeun si Kulup dibengket ku tambang teh. Malah sukuna oge di talian. Sanggeus beres jeung si Oher cengkat pok nyarita ka Kang Isong. Kumaha terusnya teh Kang yeuh? Rek diantep di dieu wae atawa rek dipindahkeun ka nu bala? Geus beres yeuh ngaringkus mah yeuh. Ceuk si Oher bani neuteup ka Kang Isong. Ah, teu kudu ka nu bala jauh teuing. Kadinya eta tah kana solokan saat. Tapi bedog si Kulup asupkeun deui kana sarangkana. Ngara disangka teu kajadian tarung. Sok teangan bedogna her, da jiga ngaceleng tadi teh. Nya ngaceleng tadi teh kekek. Urang teangan da moal jauh jiga nama. Paling-paling ge 3 meter lah jauhna teh. Aduh, jeung hayang inum dieu teh lah. Si Oher harita terus ruak dieu. Neangan bedog tapi dekat tempo da pugu poek. Jadikeun jelema oge ngan kaciri jentulna wungkul. Ari kana beungeut mah teu sidik. Kulantaran hese neanganana, pok si Oher nyarita ka Kang Isong. Ah hese poek Kang euy. Keuni atulah da moal naon sugan. Ih, ulah bari alehan hirup mah. Teangan lu anu bener tuh, yeuh. Da caangan, kabeneran akang mau kayu api yeuh. Kitu cenah ceuk si Isong. Bari mikeun kayu api ka si Oher, atuh gap di tampanan bari nyarita. Teh lamun dicaanganna kapanggih jigana. Mun tadi Kang atuh. Ceuk si Oher bari lek cekes ngahurungkeun kayu api teh. Brai harita caangna di eta tempat. Caang pisan, terus si Oher culang cileung. Neangan bedog tapi can oge lila. Mereka tempo ku Kang Isong atuh terus dituduhkeun. Tah gigireun maneh her tah kadek tincak euy. Bisi raheut euy. Mana Kang? Uluh nya geuning untung dekat tincak ya. Ceuk si Oher barita. Harita bari terus dongko gep kana bedog si Kulup anu ngagoler teh. Sarta gancang harita diasupkeun kana sarangkana anu ngagantel dina cangkeng si Kulup. Wargi sadayana geus kitu jigana geus kitu kuduna beureum. Bareng jeung anu ngasupkeun bedog kulisik si Kulup usik. Tapi teu bisa gerak da geus diringkus. Brai panonna beuntak gebeg si Kulup ngarenjak. Lantaran karasa awakna asa rengkang. Atuh pok si Kulup ngomong sajroning hatena. Nawak aing jadi kieu ya aduh. Tetela aing diringkus. Kesebelan si Alisong sia. Aduh, beu cilaka gede aing ya. Kumaha carana sangkan aing bebas. Aya deui we pikiraneun teh ya. Ceuk si Kulup harita bari reupeum deui terus mikir jroning hatena. Ari si Oher anu ngasupkeun bedog mah teu dipalire ku manehna. Barang harita keur ngahuleung kitu. Brai pangalamanana teh basa tepung jeung Mang Itok kacipta deui. Malah harita kene ras inget kana jimatna warisan ti bapana teh. Atunya si Kulup seri sorangan. Pok ngomong di sajroning hatena. Tah, bener aing inget ayeuna mah yeuh. Ayeuna waktuna tah nyoba jimat warisan ti bapa yeuh. Mun bener-bener ieu jimat manuatna tangtu naon bakal hasil yeuh. Hayang nyaho disamat ayeuna mah yeuh. Cigereun teh sate si Kulup bari terus nguseurkeun perhatianana. Atuh geus kitu mah terus karita kekerenyeman nyambat bapana, bibirna kunyam-kunyam tapi teu kadenge ku batur mah. Paitok, yeuh uing Kulup anak bapa yeuh. Ayeuna uing menang katunggaraan. Lantaran awak uing aya nu ngaringkus. Lamun nya bapa boga pangawasa sarta awas ka uing anu kumelendang di alam manusia. Cik buktikeun atuh manuatna jimat ti bapa. Gerak datangkeun siluman maung nu dipuhit ku bapa teh. Uing perlu yeuh ku pertulungan. Si maung rek dititah ngabuburak si Isong jeung baturna. Sok geura datangkeun Paitok. Ceuk si Kulup bari hatena panteng ka bapana. Kayan disakudidingeun manehna oge teu dipalire.
Sok padahal harita teh si Oher teh nyarita tarik pisan. Kang Isong, sakarupana geus beres yeuh. Ayo urang garotong kasalokan saat. Da berat kesorangan mah jaba kuringna capek dieu. Ceuk si Oher bari neuteup ka Kang Isong. Pok Kang Isong ngajawab, "Heuh nam jeung akang lah. Keunai jaka mah lah. Sabda tu dina sukuna ge jero, era da jero. Jigana maleumpang oge moal kadugaeun tah." Jawab Kang Isong rada ngageter sorana. Da hingkeun naon sababna, tapi teu loba dipikir. Terus bae singkil sarungna dibeulitkeun kana cangkeng. Tapi wargi samemeh ngarampa awak si Kulup. Hiuk aya angin mani ngagelebug dari pisan. Sorana mungguh ngaguruh mata ketir. Cengungung aya sora anjing anu babaung. Malah gaur aya sora maung mani ngagaur mata keung. Kayan harita ngadadak jadi geuman, langit angkeb mega hideung ngagulung nutupan bentang nu baranang. Aturup keayaan jadi poek mani merdong. Gebeg Kang Isong jeung si Oher ngarenjag satakar kebek. Malah jaka mani terus ngagibrig, pangsieunna mah ku ngadenge sora maung. Sajungjongan nu tiluan teh ngaharuleung bae, maranehna ngarasa bingung nu taya papadana. Ngadadak samar polah teh nyaho naon anu kudu dipilampah. Lantaran si macan geus terap manten, punten si mamacan geus terap manten, katurug-turug macan siluman atuh buku Kang Isong jeung baturna mani ngagibrig bakat ku soak teh. Malah keur kitu gorobas di nu bala aya nu gogorobasan atuh ret Kang Isong jeung nu duaan teh ngareret hampir bareng. Breh katempo aya dua cahaya kembar sagede-gede batere. Oreng eta teh mata maung anu moncorong di nu poek. Malah gaur disada bari ngadeuketan ka si Kulup. Goa Kang Isong ngagero satakar tanaga, "Mama maung lumpat cenah." Ceuk Kang Isong bari beuretak lumpat pangheulana. Sanajan poek ditobruk bae, teu lagi kadenge ngagebut ragrag ka sawah. Jigana mati kos sewa dina galeng. Ari si Oher teu nolih nanaon, deureg-deug manehna ge lumpat, tapi salah jalan. Kakarage sabaraha lengkah, jeger dengar tangkal buah, gero ngoceak mata kuatir. Huluh tangga nyeri halu maung, tulungan aya mamaung, aduh. Ceuk si Oher bari korija tudang deui. Deureg-deug lumpat harita satakar tanaga. Tarangna anu asa bejad teh teu dirasa. Tapi teu bisa kebat lumpatna lantaran harita sawah teh teu rata. Loba gawir anu harandap. Malah ngan lumayan namun ti beubeut mah matak ngageblug. Buktina si Oher geus kadenge ngagebut labuh terus gegerungan jiga nu humarurung. Koreja tudang manirusuh deureg-deug lumpat deui tapi blug labuh deui kitu jeung kitu bae meunang sabaraha kali. Patembalan jeung Kang Isong harita nasibna oge sarua deui lantaran kaayaan teh poekna teu katulungan. Anu pangripuna si Jaka manehna teu bisa lumpat lantaran raheut dina sukuna beki lila teh kala beki nyeri. Ari kasieun beki nambahan sabab teh lapisan maung teu beki deket bae gerong ngenta tulung. Kang Isong, tulungan aya mama maung, aduh. Ampun Kang, tulungan aya maung, aduh. Sungguh nyeri Kang. Kitu cenah ceuk Jaka bari gurudu ngorondang kawas munding wae. Sukuna anu raheut teh digugusur ari sirahna marilit ka tukang nempokeun kana mata maung anu moncorong. Ari pundukna harita wargi mani geus asa gep-gep wae ditekuk maung. Barang nepi kana galeng kosewad leungeun anu dipake ngorondang ti kosewad atuh jetruk pipina dengar galeng juralit guruang ka kotak anu handap. Tapi teu dirasa. Korondang Jaka ngorondang di beki gancang. Lila juralit gebut diragrag di kana kotakan anu leuwih lan handap. Maklum pasawahan di pagunungan mah teu aya nu datar. Tungtungna tilu jalma teh patembalan pating blag-blig-blug harita sing garebut anu humarurung siri tempas mata kuatir deui. Ari si maung lodaya kalakah risada beuki tari.
jika nu haja ngagigila kanu lambat teh. Betul margi ngagigila kanu lalumpat. Alah. Aduh bugu Kang Isong jeung si ORT katut jaka. Mani geus teu puguh rasa hari. Lumpat hayang gancang teh. Kala blug deui labuh awakna mani geus asa eumer kanu karasa ku manehna. Wargi aduh datang istirahatna maca buku dongeng ieu. Walijeng ngadamkeun ke wargi sadayana nya. Utabina anu caket anu tebihna boh istri atau nabi mameget anu sepuh na wargi. Tangtus anu mikaresep kana dongeng Sundanya dina YouTube dina channel Atmangina Mara. Wilujeng ngadamkeun ka sadayana oge ulah hilap subscribe-na di antos pisan wargi sadayana nya. Hatur nuhun wargi sadayana. Mangga urang lajengkeun bae carios sikulup bagian anu ka-35 ieu. Sikulup kacida ngarasa bungahna lantaran tetela pamaksudana hasil. Sakadang maung diondang geus datang ngan lumayan hati sikulup mandidagdidug. Lantaran kakara harita manehna ngadenge sorang maung nu kacida dikitna. Nyalila-lila mah jadi sieunneun sikulup teh. Tapi teu bisa lumpat ka wasun tiluan lantaran awakna diringkus mani pageuh. Atuh gawena teh ngan saukur muringis bari ngadegdeg. Untuna norok tok juga nu kamulusan. Malah pok ngomong sorangan. Mam, maung kumaha lamun aing di akan maung mangkaning teu bisa lumpat. Aduh, Bapak itok tulungan we sieun maung pa ampun saudara meninga geram kitu apa. Cenah ceuk sikulup bari reup manehna teh peureum maksudna mah hayang ulah nempo kana bagugan maung teh. Tapi hampir bareng jeung peureumna sikulup, gaur maung disada gigireun sikulup. Terus kadenge kokoreh ngoetan tandeuh, sorat tandeuh anu ngarat seleng manis sea sing saleor mata keung. Atuh gero sikulup ngoceak tarik pisan. Ampun tulung, aya maung, aduh ampun. Cek sikulup parita bari gugurubugan, gereleng ngajauhan maung. Tapi hanjakal si maung lodaya teh kalah nuturkeun. Atuh buku sikulup teh beki gancang bae gegerelenganana. Tapi mata heran barang sikulup keur gegerelengan, brut tambang anu nalian leungeunna teh jeung suku pargat. Nyalila-lila mah eta tambang teh jadi bubuk. Terus maruragan kana taneuh. Orija tarita sikulup udang, deregdeg lumpat satarikna teu malire kana maung. Tapi mata heran di lantaran sikulup mah lumpatna teu labuh. Padahal kayaan tetep poek. Tincakeun oge henteu rata. Loba legok jeung gawir. Ari lumpatna sikulup parita sajurusan jeung anu tiluan. Malah sakilat oge geus kasusul. Sora anu blag-blig nu geus mimiti kadenge. Kang Isong jeung si Oher katut jaka lumpatna teu kaur maju, teu ari kulabuh jeung ti bebeut. Sambat keur kitu gaur maung disada hareupeun sikulup, aturan sikulup ngarandeg. Gilek ngali ka tukang nu dimaksud rek balik deui. Tapi jileung maung teh geus aya hareupeunana. Gebeg sikulup ngarenjag, gilek mali kita bibreh maung geus aya hareupeunana. Eta maung jiga aya di sakurilingeunana. Atuh rempayak bru sikulup namru sukutna calawak letah ngalel panon mani burial buncelik. Napas oge ngahegak tina awahing ku soak teh sikulup teh. Sieun kabina-bina. Barang sikulup geus namru brai harita kaayaan ngadadak caang, mega hideung nu tadi ngagulu ngadadak sirna, jutaan bentang anu baranang di langit katempo deui manis sing kartib. Atuh brehe kaayaan dirinya teh katempo kabeh. Gebeg harita sikulup ngarenjag lantaran gigireunana aya Kang Isong jeung si Oher keur ngadapang bari ngagibrig. Rada jauh saeutik, aya jaka nu keur ngorondang tapi teu maju. Panonna bolotot nembo ka sikulup, sedengkeun di hareupeun sikulup aya jalma jangkung gede, buukna jabrig, gadokna barala, panon bolotot mata gila.
Sepirna babaling bingan atuh dadana oge rubak. Malah betisna oge sing berhil sang gede-gede orok. Tapi harita dampal sukuna mani jebra grubak. Eta jalma nangtung ngabedega bari nulak cangkeng. Dina cangkengna nyolegreng bedug panjang. Jelila cakakak eta jalma teh seurik manihan daruan sarta pok nyarita mani ngagerem mata geuman. Kulup cik eta jalma bari maju setengah benten salengkah ka hareupeun si kulup teh wargi. Pok neruskeun deui caritaanana. Sorana ngagerem mata keung. Kulup kunaon kalah murungkut. Aban anjeun teh ngahajak ngundang kaula. Tapi naha kula geus datang kalah kabur. Mata keran kalakuan teh. Aya hudang kulup. Da kula mah moalna naon. Ceuk eta jalma bari tetep nangtung bari ngajegang sarta nulak cangkeng. Sedengkeun si kulup kaget luar biasa. Manehna can wawuheun ka eta jalma. Sakedapan mah colohok bae teu bisa nyarita. Kitu di Kang Isong jeung si Oher duanana ngagibrig beki rongkah. Panon bolotot mani burial buncelik. Aya ngagero teu bisa ti korona asa dicocokan. Malah jakama tina awahing ku sewak geus teu bisa usik. Awakna jeger jiga arca. Calanana geus barasuh. Lila-lila pangacian si kulup kumpul deui, awakna nu tadi asa jeger geus kendor deui. Sabab tadi mah sieun sote kumaung, ari ku makhluk anu jirimna manusia mah kajin kumaha bae ge teu sieunun si kulup teh. Nya tungtungna wawanen timbul deui. Jeung si kulup nangtung lalaunan, panonna neuteub seukeut ka eta jalma, teu lapok si kulup nyarita. "Hei Kisilah, saha ngaran anjeun? Arek naon datang ka dieu? Da uing teu wawuh atuh ka anjeun. Uing mah ngondang teh siluman maung, tapi naha anjeun anu datangna geuning?" Ceuk si kulup bari mureleng jiga nu hayang sidi kana dadeganana. Terus diteges-teges tina beungeut nepi kana dampal sukuna. Ari eta jalma pok ngajawab dimitian ku seuri. Alus pisan eta teh kulup. Mane memang boga sifat anu hade. Wanian jeung daek terus terang, ku kula rek diterangkeun. Ngaran kula Robala pangawal utama Prabu Malodra. Asal kula ti Gunung Galitri. Kalayan nya kula pisan anu kumaneh diondang teh. Malah nya kula pisan siluman maung teh. Tapi kulantaran maneh teu wani njang hareupan maung, kapaksa kula ngajirim jadi manusia. Dah kitu nu sabenerna kumaha harti kumaneh kulup. Ceuk eta jalma ngaku boga ngaran Robala. Aduh, leng si kulup ngahulang. Manehna mikir jero hatena sarta nginget-nginget kana caritaan bapana. Sanggis ingetnya si kulup seuri leutik. Kok nyarita bangun kacida mungahna. Syukur pisan Robala. Tetela anjeun teh satia jeung satuhu kana parentah ti uing diondang sakali ge datang. Padahal Gunung Galitri teh kacida jauhna. Nuhun Robala. Uing teh kacida ngarasa bungahna ku ayana anjeun datang. Terus rek kumaha karep anjeun? Tibalik atuh kulup. Adu kudu nanya kitu mah kaula. Lantaran anjeun anu perlu ku kaula. Rek kumaha karep anjeun ayeuna? Naon sababna anjeun ngondang ka kaula pok geura caritakeun. Kitu ceuk Robala bari neuteub ka si kulup. Manehna nangtang parentah ti si kulup. Atuh gancang si kulup ngajawab nyaritana tatag jiga marentah ka bawahan bae. Robala dianggap pangawal manehna. Heueuh nya. Aduh poho deui uing terob yeuh. Karep uing teh kieu. Uing ngahaja pisan nya ngondang anjeun ieu teh. Lantaran uing ge aya dina bahaya. Uing teh dikaniaya ku tilu jalma anu ngaranna Isong, Jaka jeung si Oher. Uing teh diringkus satarek dialungkeun ka solokan anu saat tah. Ku si eta teh cenah marek
diparabkeun ka orai sanca uing teh. Mangkaning sieun ngaku orai gede teh. Tak kulantaran kitu uing teh marentah ka manehnya lah eta tilu jalma pulangkeun ka lamburna nya. Tapi ulah sina ka imahna maranena kudu sina ngurulingan lembur kalayan sina ngantai tiluan. Ulah menang pisah nepikeun ka namru mah nya can nepikeun ka namru mah. Kumaha we cara nama anjeun leuwih nyaho. Ceuk si Kulup nerangkeun parentahna ka Robala. Gampang atuh we. Gampang pisan. Aduh kitu mah gampangkeun eta tilu jalma rek ditalian ku bulu kula sina ngantai tiluan. Moal ende bisa misahkeun manusia mah lantaran moal katempoeun talina. Sarta ku kula arek dititah ngurulingan lembur nepikeun ka beurang. Lamun beurang rek sina caricing di parapatan, mun geus peuting rek sina nguriling deui. Tapi mana manusia nu tiluan teh ha? Cik Robala harita bari larap leret. Oh, manusana ngagaloler. Tah si eta tah ngaranna Isong tah. Anu gigireunana ngaranna si Oher pang belewengna tah. Ari nu nonggeng rada angga ngaranna teh si Jaka. Tah eta nu jadi pokalna mah tah. Kitu ceuk si Kulup bari nunjuk musuhna nu keur naronggeng bakat usieun. Ari Kang Isong harita maningga gibrig ngadenge caritaan si Kulup. Pok nyarita rek menta ampun maksudna mah. Tapi surana balaba-balebeb jika nu kenakutan nu mampung kuku wululu bawawalawang wang buang Sukang Isong bari eleunggeug. Surana ngabalak-bak jika nu titeuleum kana minyak. Ari maksudna mah ampun Kulub, akang ampun cenah. Kitu kahayang nama tapi kadengan aku si Kulub matak teu kaharti. Pok si Kulub ngajawab, ngajedog sia song-song sia nonton buwa-buwu kitu ganeng. Kumaha uing tong nawar sabab uing tadi teh bisa nawar. Segera talian Mang Robala tah terus sina arindit enakan eta. Kitu ceuk si Kulub bari ngareret ka Robala. Pok Robala ngajawab, "Heug Kulub, kan urang talian ku kula geura moal burung kasiksa kabege. Sabab maranehna moal bisa papisah kudu terus untuy-untuyan jiga nu keur ulin. Tapi matak nyeri awak da moal bisa eureun lamun ku kula teu dieureunkeun." Ceuk Robala bari jolat-jolat ngalengkah ngadeukeutan ka Jaka. Gepundukna harita dicekal, giriwil dijingjing mani jiga hampang pisan. Sarta terus wargi digunukeun tah jeung Kang Isong, teu lilagap kana punduk si Oher, sarta terus dijingjing dideukeutkeun ka Kang Isong. Kalakuanna teu beda jeung anu arek meungkeut suluh. Pagawean Robala nu saterusna ku si Kulub teu katempoeun nyaho-nyaho geus ngantai tilu jalma teh. Malah jung tiluanana narangtung ampir bareng teu lila gejlig Robala nenjrak bumi 3 kali. Riug-riug bumi alam jadi inggeu. Si Kulub rada ngarenjak tapi teu nyarita. Molohak bae ka tilu jalma anu harita geus ngantai teh. Sarta harita teh geus silih cekelan tak-tak kuleungeunna anu ti hareup Jaka ditema ku si Oher terus dituturkeun ku Kang Isong. Bareng jeung ngariegna bumi, geleuyung tiluanana maju terus dijajabkeun ku paneuteub si Kulub. Bekelila harita beki jauh anu maju ngajuk ka lembur Cikarancang. Geus kitu mawargi cakakak Robala seuri mani eundeur handaruan. Kulub kitu kahayang anjeun teh. Sugema antum jeung kumaha saterusna euy. Benar kitu pisan Robala malah waktosna wargi sadayana teu nyekapan. Rupina dongeng Sunda dina judul si Kulub karangan Kilik Sabagian nu ka-35 dicekapkeun dikeun ka dieu bae wargi sadayana pamugi katampi kalian kabingahan. Insyaallah si Kulub bagian nu ka-36 wargi enjingna waktos anu sami tangtos dina YouTube dina channel @Manggina Mara dilajengkeun dinya insyaallah dinten enjing. Atur nuhun kepada sasanana wilujeng paturai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.